warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma kirang pangajen nu kusim kuring dipehormat oge para pamilon pasang kiri diantara anu kusim kuring dipikareus. Puji senang syukur mangga urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci nu teu pilih kasih nggoning maparing kasihna tur tengah wilah-wilah nggoning maparing kanyahna. Kalayan rahmat sareng kurnia ti anjeunna urang tiasa ngariung pulung dina acara pasanggiri biantar. Sholawat sinan salam mugia salawasna tetep bocor ka junjungan alam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miwah ka keluargana, ka para sahabatna, oge ka para umatna teu dugi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Girang pangajen oge hadirin hormatan simkuring dina dangeut ieu simkuring bari semedar diantara ngeunaan pamuda hebat anu berprestasi. Simkuring kataji pisan wirehna dina kahirupan mangsa kieu. Para rumaja sumanget diajarna rada nyirorot. Kumargi kitu cek pamadegan simkuring ieu hal warna pisan pikeun didugikeun. Hadirin hormatan simkuring kunaon cenah rumaja teh sumanget diajarna rada nyirorot. Cek pamadegan simkuring mah kusabab rumaja teh sok loba ulin jeung deui ulina teh lain jeung jelema anu bener atawa sok disebut salah pergaulan teh ya. Tah eta pisan anu ngakibatkeun rumaja teh sok poho kana pagawean dirina nu utama. Nyata diajar. Kumargi kitu sepuh teh gedalah kuntulaten sareng hati-hati dina menghaposkeun uleungkeun. Supados henteu diseueurkeun kana amun. Sabab mangsa kiwari rumaja sok babari ke pangaruhan ku batur teh. Babari pikeun ngalakukeun hal-hal anu teu beunang. Contona make narkoba, kumaha deui pikeun pamuda atawa kaum rumaja mah narkoba teh jadi ancaman pikeun lumangsungna kahirupan hareupeuna. Sakiwari rumaja jika anu geus kahipnotis ku narkoba. Sabab sok wani ngalakukeun hal naon bae asal bisa menangkeun narkoba. Lamun geus kitu, rumaja teh bakal poho kana diajar jeung teu malire kana nilai pangajaran manehna anu leutik atawa goreng. Saha nu era nama? Nu kumaha pan diri urang sorangan. Hadirin nu kusim kuring dihormat, salian teh eta oge rumaja mangsa kiwari mah seueur anu wani gabungan sepuh kasorangan. Contona ngomongna mah bade gawe babarengan, padahal nu puguh mah eta rumaja teh angkat ameng. Tah, rumaja anu sepukas kitu teh teu sadar yen eta teh ngarugikeun dirina sorangan. Ku ayana kitu, rumaja kudu bisa ngaraksa dirina sangkan teu kapangaruhan ku hal alam anu teu aya mangpaatna. Upamana bae narkoba teh. Dumasar kana data atawa informasi anu tos kacangking ku simkuring aya sababaraha alasan atawa sabab sumanget diajar rumaja rada nyerorot. Di antarana kahiji rumaja katerap penyakit kedul jeung resep ulin oge babari ka pangaruhan ku batur. Malah mah lamun teu ngilulin eta rumaja teh sok dilecek atawa dibuli ku baturanana tur kaasup anu teu gaul atawa ku ulun alias kurang pergaulan cenah. Kadua eta rumaja teh nyebrek rasa katugeunah jeung kahayang anu teu munasabah. Beda ngarasa dina teu untung, beda jeung batur dina hal ekonomi, kaayaan keluarga jeung pangabisa. Kirang pangajian hormatan simkuring kumaha carana cuma hacarana atuh sangkan rumaja teh berprestasi. Cek pamadegan simkuring mah aya sabaraha kareka sangkan rumaja bisa ngaraksa dirina sarta jadi rumaja nu bisa dipikareus. Di antarana kahiji rumaja kudu apal kana kaonjoyan jeung kakurangan dirina. Jadi bisa nantukeun mana nu kudu ditambahan atawa dipertahankeun. Misalna hiji rumaja teh onjoy dina pangajaran matematika. Tah eta teh kudu terus diasah nepi ka bisa jadi pininjul dina olimpiade matematika. Tapi upama dina praktek olahragana kurang nya kudu tarekahan sangkan onjoy dina teorina. Kitu deui dina pangajaran basa Sunda. Rumaja kudu boga karep hayang jadi pamilon dina pasanggiri diantara maca sajak jeung sajabana. Komo bari jadi pininjul. Kadua, rumaja kudu bisa milih babaturan anu bager sarta bener. Jadi bisa bawa pengaruh anu bener. Katilu, rumaja kudu milu ancruk kana hal-hal anu bakal bawa pengaruh positif tur manfaat. Pamungkas, rumaja kudu bisa mingkahan pagawean atawa hal-hal anu teu penting. Contohna saperti ulin teu penting jeung pergaulan anu bebas. Kirang pangajian oge pamilon hormatan simkuring tina ieu pedaran bisa dicindikeun. Yen para rumaja geus samistina sadar kana pancan utamana nyaeta diajar tur nyari ilmu. Ieu hal teh kudu dilojong ku sakuring pihak. Utamana para sepuh anu kudu leuwih merhatikeun tingkah pola putra sareng putrina.
Dina dengat ia pisan simkuring kumajak ka para rumaja. Hayu ti ayeuna urang soson-soson diajar. Nyiar ilmu anu manfaat, tur campur gaul anu bener sarta hade numutkeun ilmu agama jeung ilmu aturan hukum negara. Sangkan jadi rumaja anu hebat, anu cager, bager, bener, kumo bari pinter mah. Kira pangajen oge pamilon makan simkuring rupina mung sakitu biasa didudikeun bobo sapanon carang sapakan mugia jembar pangapunten hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.